Marana sih. Iya. Naon? Kadi heula. Lapar rek nyeuna nog. Ke heula, cing heula sok. Ke Rek naon? Pang masakeun diuk heula. Erek curhat cita aja ka mana? Ka itulah ngaturkeun budak curhat naon. Sok dan aya nah. Mulang geus lah. Moal cicing heula moal nyarekan moal. Ieu. Kunaonnya tetangga urang? Si eta ngan meuli mobil, meuli motor, isukna teh meuli deui imah. Asa alus-alus teuing milikna teh ngan heueuh kitu. Asa panas urang teh lila-lila manempun oge. Yeuh, ulah panas ku tatangga. Urang teh mending keneh batur meuli anu nya urang mudah-mudahan kabeuli. Ulah panas, ulah dipelong. Yeuh, teu dipelong kumaha da kadeuleuh hareupeun beungeut atuh. Aing ge ieu Dinya mah masuk apa le. naon dinya pamenangkeun maksudna. Lain ulah ditingali batur meuli naon teh urang teh biasa we. Katingali, lain ulah ditingali atuh. Besok naon teh urang teh boga panon mah nya urang teh kudu peureum kieu ari hareupeun manehanana kaciri eta teh. Nah, kitu urang teh asa ai milik urang meuli sakieu kieu teuing ai milik batur nya asa bebeledagan urang teh. Yeuh, jelema mah da kadang dihanap, kadang di luhur urang teh anguran. Nah, atuh urang dihanap wae. Aing kudu kumaha aing euy. Sok. Nah, abi dihandap wae. Kela ulah mah kakek pang masakeun bener aslina beri pang masakeun. Nah, urang ayo hirup urang nah bet dihandap wae ai batur meuli di luhur wae atuh. Tong sagala ditinggalian kembali. Katinga. Ih, dialungkeun geura ieu. Tong sagala ditinggal. Hadeuleuh atuh dihareupeun beungeut eta teh. Heuh terus urang kudu kumaha? Urang teh kudu kumaha? Nah, hirup urang kitu asa batur asa babeladagan ai urang meuni asa semol kieu atuh. Teu apal atuh. Heula can anggeus. Cek Aobi eta tetangga urang nya ka bebeledagan kitu cek urang ulah kitu da urang teh nya angger saeutikna. Nah si eta teh jadi timbul sirik ka urangna teh. Ka mana? Yeuh boa eta. Can anggeus Ya ngomong Allah, teh. Robi eta teh boa menang nganyuk menang naon teu apal pan kitu teh tong sok sirik boa batu Moal maksa. mungkin nya nganjuk jelema teh hayo we nganjuk terus-terusan dibere da mal. Ih, kaburnya batur teh can tamat sok angger da yo bigus sarubara jeung pamajikanana.